menghadapi bulan suci Ramadan itu. Aduh, Masya Allah. Ade coy, ulang ngebut di jalan. Polisi tidur, bisa ketabrak. Sebelah gak nih, Pokemon mau hutang. Let's go, kita pulang. Aduh, tong loba lumayan gitu sing loba istighfar ieu teh. Bisi kaasupan jurik dangdeut. Si Ajak nita ka pasar piraku dewek lempang. Tim bikin motor-motor acan. Mabok pula tuh. Mabok pula. Balaunan bro. Iya, alkohol merek naon anjing. Rasanya seperti Kapten Amerika. Baca tuh. Amer, abok saemer. Mana abok teu? Anjing ikan hiu makan saus. Mama Mia lejatos. Mana emang mabok berat Jeffrey? Aing mah teu mabok, tempo mata dewek tah. Aing mah wani mabok 5 botol ge. Sarua aing teu mabok. Ngan itu tempoan siga deket ka alam kubur. Sarua urang ge espas. Ngan ieu sira asa jangar ieu asa ditolan mah ikat Ijroil. Geus nama yuk. Urang balik, mana bawa motor. Ayo tuh bro. Ieu kuncina. Ayo. Bro, naik motor bro. Ade coy, ulang ngebut di jalan. Polisi tidur, bisa ketabrak. Sebelah gak nih, Pokemon mau hutang. Let's go, kita pulang. Launan atuh coy. Itu Valentino Rossi tuh. Urang balap ayo bro. Kajeng coy leueur coy, beladinya mah coy. Pak Ustadz, balik kemana Tad? Arek salat atuh kamu salat mah. Biar aku arek dicukurnya deek teh. Kerak pada sholat subuh bieu. Biar aku yakin sok arek salat subuh. Menit teh eling apan urang oge meureun karak arek adan we kieu teh. Nah Tad, poe kene kieu arek adan duhur, ngalinur sih kan Ustadz mah. Lain deek anu ngalinur eta maneh make kacamata kene coba buka. Aduh, ning Tad geus beurang. Kemana wae atuh gaya geus wae nama maneh adan aya nama. Salat yang urang ayo. Ampura Tad, mau bisa urang aya keperluan bisnis Astagfirullahaladzim. Pan aya teh bulan puasa Ramadan. Sugano atuh dosa kita teh diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Lain uman amin wae orang salat adan kalian mah burukeun ah. Urang arek nih. Si Ajak nita ka pasar piraku dewek lempang. Tim bikin motor-motor acan. Motor Pak Ustadz, Pak Ustadz kemana? Oh, ke salat Pak Ustadz itu. Pak Ustadz minum cepet. Aduh. Kuna motor teh menang mogok kieu euy. Wah, ieu mah bener ya. Awas pas, di hareup aya jalan berlubang. Itu lampu merah tuh dari pematu. Lah terobos we lah. Polisi tidur itu. Amal naon asal tong diudangkeun we bisa cilaka. Boga motor teh butut. Cik atuh nu bener boga motor teh mah. Cocok mah jadi rongsok nu kieu mah ah. Aduh, ASS pasti si Jeffrey deh. Curigakeun marabok kudu rada nyumput mah ya. Pas motor saya jigana di Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pri, Allah mere hadiah motor ke orang gimana? Nya beral salat oge kedua pagawean mabok. Jigana ieu mah hadiah tina lotre kamari. Aduh, motor Pak Ustadz cocokkeun garelo deh. Bahaya membawa kabur mah. Urang nu ketempuhana. Motor butut nih, coba mogok. Lah coy, geus we duruk coy, motor butut gini mah coy. Kela ulah main duruk wae eta motor Pak Ustadz menang masalah ha. Sesieun ku si Ustad aing mah coy. Mane sieun teu pas Sieun anjing. mane kopet sieun teu. Ya sieun atuh. Oh, atuh urang ge sarua sieun. Tapi ieu motor make di mana kopet?
Iya motor si Ustad dipauknya kumanehnya. Henteu, tadi teh Ustad teh ke eta keur salat, minggu urang diinjem heula. Bebeja heula teh maneh mah motorna. Henteu, pugu keur buburu urangna. Waduh, cilaka sih mah. Geus lah, ayeuna mah urang anterkeun ka imahna, urang mau motorna. Pan mogok motorna oge. Lah hirup urang mah pas, ceklan pas. Oh lah, omekeun lah. Icing. Waduh, maneh mah mogok-mogok teh. Naik. Ayo. Alhamdulillah itu. Astagfirullahaladzim, motor urang ke mana? Aduh. Bangunna tad. Ieu mah loba nu maling enak mah merajalela deui. Wah, tad ieu mah kudu laporan ka Pak RT tad. Astagfirullah, urang mah keneh lah ikhlas. Semoga barokah we kanu malingna. Astagfirullahaladzim. Dan ikhlas itu tad, tapi eta malingna tuman. Hayu tuh orang ke RT mah. Tad urang protes Pak Ustad. Nah gitu. Amanya Ustad ikhlas mah eta motor dibadeg urang geus tiba dibadeg. Astagfirullahaladzim, lain kitu carana atuh cuy. Geus urang mau nyuruh jeung Ustad Ulah gitu, pan ke maneh jadi saksi ku urang ke babeja ka Pak RT na. Tenanglah ge dibere japuk. Tah kitu mah hayu, udah jambi selalu ada di depan. Aduh pasti anak di Indonesia teh yang 7 tahun. Coba anak rindu ke kampung halaman di Arab balik ke buka ongkos. Jadi yang ngajabat di Indonesia guys. Jadi RT kumaha ya selanjutnya anak balik ke Arab. Coba menghadapi bulan suci Ramadan itu. Aduh, masya Allah. Aya nih RT na aya tuh panti balanya motor teh aduh deh kahrib lu mau motor teh. Assalamualaikum Pak RT. Salam. Aduh, tong loba lumayan kitu sing loba istighfar ieu teh. Bisi kaasupan jurik dangdeur coba ieu teh aya naon ieu teh make hulang-hulang kitu. Anak rindu ke Arab. Nu 7 tahun anak di dia di Jon RT. Coba persediaan korma anak geus beak. Aduh, Kumaha itu Pak RT? aduh aya nama geus we lanjutkeun tugas di dieu sing amanah da balik ka itu oge kapal ge hese eueuh sayapna. Kapan di Arab Pak RT teh waktu jadi sultan bebas. Sultan naon? Sultan takoka. Gitu atuh. Lain daripada balik ke Arab mah mending kurang dikawinkeun jeung Rana Baheno anu kampung sabelah. Mau nikah yang balik ke Arab. Astagfirullah. Pokoknya tara bulan suci Ramadan. Daripada ka itu mah dayana ongkosna moal boga. Jadi togek jang naon. Mong. Anak mah yang balik. Aduh, dekah. Moal bisa aya nama keur kieu mah. Iya teh, Pak Ustad teh ka dieu teh arek ngobrolkeun masalah penting. Penting naon ieu teh? Tah eta soal motor urang sebat salat di musola. Salat duhur blok eta we pas bijil teh rigidig we eueuh motor teh diriksakeun teh. Gitu matakan hayang laporan we ka dia sebagai RT setempat gitu. Anak angkat tangan eta mah. Masalah bangsat nu kitu mah anak teu nyahonan naon. Bangsat Indonesia mah karari itu selempak-lempak beang. Nggak soal nama orang poro ngan omat ulah main hakim sendiri. Setuju, Pak Ustad. Kumaha teh? Selalu depan. Ayo anak oge geus lila yang can bogoh hantam. Ada bangsa mah di jalan deket jalan Mandiri. ayo teh, Kurudugna teh. Ngelihat cilok teh kieu wae mah atuh beak motor teh sagala rupa dirarana jeung cengeng jeung Oh, pokona mah aya aya mah. nama tah si ieu teh tas jalan Mangdidim ka dinya pegat we aya centang mah punukna. Siap. Nya. Teh, ieu teh. Nya. Hai siap. Teh di maneh? Ah, Kudu ayakeun bener-bener pos ronda soalna ieu geus gawat darurat zona merah. siap tah. Urang ka dieu nya, Ton. Oh, Ayo, siap. Ieu ieu mah atuh. Mana di motor teh nya? Itu motor teh ku barudak. Aing pegat Mabok pula itu. Mabok pula. Launan bro. Ayo, otnya ho mana ya motor sana? Mana ya mau di mana ya motor? Hah? Sudah. Eno dia. Ayo na. Mana ya motornya gua naik cokot. Awas. Eno dia. Awas. Turun. Pandai mabok pula tuh. Di motor saha pelek.
Nah, Pak RT makan di bawah motornya. Hari itu teh motor Pak RT apa motor Pak Ustad, coy. Motor Pak Ustad itu teh. Ustad, atuh nah aku Pak RT. Hai, atuh orang udah. Nyahayu atuh. Hai, atuh Mas, sikat. Pokoknya mah aneh waktu iya di bawah ada lumayan yang ongkos dah jual di Arab mahal ini soalnya hasilnya motor kalian dia Diem. Ya ka mana di Pak RT jeung si Udin Jombi. Kakak ngaleungit di titah. Main teh motor teh aya weuh. Di mah aya tah di barudak tah di Barawa. Barau naon di Allah ilaha RT illallah. we beta di ditu di eta dipegat dicokot ku RT. Aduh si RT teh balik ieu mah juat ieu mah juat ieu mah juat ieu mah. Musa di Ya rek bawanya soalnya di warung-warung. Aing mah jeung parah ieu mah. Parah ieu mah euy aduh. Aing mah maha ieu lamun aduh aing mah aslina ieu mah. Urang eta manane nginum naon astagfirullahaladzim. Ulah kitu mah. Teu balik ieu mah si RT teh. Nggak soal aya balikeun ka itu. Aya nama soalna bahaya di dia oge. Pecat aja di RT na. Halus bagus. Apa eta motor Pak Ustad? Astagfirullah. Anda bisa jadi balik arah ke bawah Jahanam jadang. Kapan di Arab Pak RT dari waktu jadi Sultan bebas Sultan naon? Sultan takoka Action. Tong ngilu seuri goblok. Sieu ulang ngilu seuri. Mabok pula tuh. Mabok pula. Panennya bulan Ramadan Kan kita arek ngomongkeun ieu teh. Anda bisa jadi balik arah ke bawah Pas mijil teh naon? cuma kali itu sampak-sampak beak sama karaoke Eta kamari soal capit urang jadi warna biru.